sambung wahapunten manawi tatap saha rumaos wa leledan keantosan heula wa munut kasaliran sejak ngemarkeun bewara kasakungna balarea pun sampun tua ngemarkeun sumping tuh antrat galut galabring dergending geraramekeun beralmiang gerapapageun yuk hayurang papageun yuk hayurang papageun yuk hayurang papageun Sinjang irut saja wayang benjang Sampurasun teteh nu paling dia damang tadi rewas aduh hapunten tetehnya kayak sakedap aya nu ningali si Amun teu Samo mana kadieu ayo 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 lah sieuneun Samo Kemir Samo kemana ini tadi boro Amo yey up aduh untung terpotong si Eta, aduh. Up. Yey, wow. Ow. Wow. Alah, loba fans namu. Saha. Nah, break. Up. Oh ya. Aduh, siapa? Up. Soak kamu. Yey. Wow.
wow, yay, wow, yay, yay. Nah, mimitina. Wow, wow. Yay, yay, yay. Samo. Kadinya sasalaman heula Samo. Alah, si Samo tingali. Nepi ka jurus gibrig teh. Lilis gibrig teh ieu jiga nama. Sok ngawilujungkeun lah, Mu. Heeh. Kasih tetehna. Poho. Sok kadinya salam. Alah, urang silaturahmi. Teteh, wilujengnya mudah-mudahan sing sakinah mawadah watur warahmah. Amin. Amu. Nah, teu nyawer. Haturan bagea wirujeng sumping kasep gelis anaking mangan bagea wirujeng sumping kasep gelis anaking disarangan ku ibu ramah hidup oge ku rai raka hidup mangga tiasa dijajabkeun ku para pamayang dugi ka puade Bagea datang haturan bagea datang wilujeng tepang haturan wilujeng tepang sumangga lengga dipiri gending dijajak tembang haturan
bahagia datang Wilujeng sumping Wilujeng sumping Wilujeng sumping Wilujeng tebang Wilujeng tebang Haturan Wilujeng tebang Sumang Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jam hilma bapak nikahkeun putra putri bab tegas bapak ya. Putri tegas papa ka anjeun kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 50 gram dibayar kontan. Mas kawin 50 gram, emas 50 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terus tenang mahnya di tangan gue. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ilmanuddin bapak nikahkeun putra putri tegas putri tegas bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jam Ilmanuddin bapak nikah putri tegas bapak wastana Nyianti Puspitasari kalayan nganggo mas kawin 50 gram emas ditambah seperangkat alat sholat dibayar kontan. Nanti Puspitasari bisa mengkomandi dengan mas kawin emas 50 gram dan tambah seperangkat alat sholat dibayar tunai.
Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ning gelis kaset dangukeun ku hidup duaan, jentreng nak sorak kacapi anu mantak ngageterkeun kana manah, jumritna sora suling anu mantak nyuat-nyuat kana hate, gerak leuleuskeun hate hidup, gerak bukakeun hate hidup, gerak niatkeun dina hate hidup, hidup rek bebersih diri ka mamah sareng ka bapak, sameme hidup duaan ngalengkah kana kahirupan anu anyar dina rumah tangga, tipayun hidup duaan pentah heula jimat kasalamatan nyaeta panghampura jeung pidua ti mamah sareng ti bapa. Nengna ngadeg heula payuneun mamah, nengna sumujud payuneun mamah kitu di hidup kasep sumujud payuneun mamah, tingali rarai mamah neng kasep tingali rarai mamah, tetep ku hidup rarai mamah sing seubeuh, sabab netep rarai mamah mah aya barokahna neng. Ku neng bayangkeun babaraha puluh tahun ka tukang mamah pernah barayang bureuyeung, gundal gendol dina patuangan mamah ayah hidup ngarengkol neng. Beki lila hidup beki gede, beki lila hidup beki berat dina jero patuangan mamah, nincak salapan sasi mamah manggihan ka bingung nu teu aya tungtungna kasusah nu teu aya papadana neng. Harita nyawa mamah asa ngagantung dina salambar buuk anu dibagi 7 antara waluya jeung cilaka, mamah ngajerit maratan langit. Allahu Akbar, ku Rahman Rahim anjeunna hidup dibabarkeun ka alam dunya, tapi mana wawales hidup duaan ka mamah jeung ka bapa, rek di aku jeung teu di aku, dugi ka ayeuna hidup teu acan tiasa mulang tarima ka mama. Ku ning suhunkeun doa ti mama, mama ieu abdi duaan nyuhunkeun di hampura ka mama, rumasa dugi ka ayeuna abdi teu acan tiasa ngabagyakeun ka mama, komo di mulang tarima mah di aku ku abdi duaan, dugi ka ayeuna abdi ngan saukur bisa nyusahkeun ka mama jeung mere kawirang ka mama. Mah ayeuna abdi nyuhunkeun doa di mama bade indit tina pangkonan mama, bade hirup mandiri ngarumah tangga mah, doakeun abdi dedeh teuing geulis kasep anak mama, geus jadi kewajiban mama ngadoakeun ka hidup, ngahampura ka hidup neng, teu kudu dipenta. Doa mamah salawasna marengan hidup, mangga geulis ditangkep mamahna gitu di hidup kasep ditangkep mamahna, mangga ku hidup dua anak dirarasakeun ditangkep ku mama, neng rasakeun tangkepan mamahku neng sabab sakedap deui mak neng bakal jauh ti mama. Kasep geulis dosa naon hidup ka mama hidup nyuhunkeun di hampura nepi ka nyuuh neng, indung naon kasebutna nu teu ngahampura kanu jadi anak, indung naon arana nu teu ngadoakeun kanu jadi anak, entongkeun panghampura jeung pidua, nyawa mamah dibikeun ka hidup lamun nya dipenta ku hidup. Bral geulis kasep didoakeun pisan ku mama, parantos geulis cakap neng ayeuna ngalih ka bapa kitu deui hidup kasep neng, mangga suhunkeun doa ti bapa, mumpung bapa aya keneh di kieuna kitu deui hidup kasep, suhunkeun doa ti bapa, mangga neng sujud sungkem ka bapa, dicepeng panangan bapana geulis,
dicium ku neng panangan bapak di aku ku abdi pak salah abdi ti aalit dugi ka ayeuna pak sanaos sabelah nah harta di alam dunia dibikeun ka bapak saker mulang tarima moal mahi pak hatur nuhun bapak parantos ngarawat ngajaga abdi dugi ka ayeuna pak hatur nuhun abdi parantos dinikahkeun neng gelis bapak ge nyuhunkeun dihampura ka hidep neng da salah mah teu dikolot teu tibudak hampura bapak bisi salila bapak ngadidik neng loba keneh kahayang neng nucan kacumponan ku bapak hampura gelis hampura bapak teu tiasa makelan ku harta jeung ku banda rumasa bapak teu tiasa ngarenceng-renceng hidup ngaleuwihan tibatan sakieu neng angin pangdoa ti bapak anu marengan hidup